ngaran sodakoh teh lain ku sebab jeung deui tah lain sodakoh saukuran ku duit tungkul lain ku kadaharan wungkul mantakan sodakoh teh tah malahan seuri be seuri ka batur jadi sodakoh mun hayang loba sodakoh duit teu boga nya dunia teu boga dahareun teu boga geus kitu bae unggal jelema he kebal-kebal ku batur dirante pan tes ayahnya oke sip action Bismillahirrahmanirrahim faslun yajibu ala mursilina faqatu usulihil mu'sirina wa in qadiru alal kasbi wa nafaqatu furu'ihi idza a'saru au ajazu anil kasbi wajib ka jelema anu sugih ku hartana atawa kasab nganapakohan kana indung bapana anu malarat sanajan kawasaeun teh indung bapak teh kana pikasabeun tapi kan tina kaayaan susah contohna anu kumaha cenah tah seperti indung bapana atuh geus geuringan bae lumpuh teh terus tadi teh geus nyeri hulu deui kawajiban urang karena indung bapak nganapakohan tah di dieu ya nganapakohan anaknya anu sugih ku hartana atawa kasabna jeung nganapakohan anak-anakna tatkala melarat mana cenah tah adi urang adi urang laleutik keneh tapi kitu nya laleutik keneh kolot urang boga adi laleutik keneh urang usaha gagah mapan usaha gaji gede ya kewajiban urang tadi teh nganapakohan kana keluarga urang keneh oh mau cenah tah tadi teh sebutkeun ka indung bapak mah tah nya dia jadi kewajiban urang kanu usaha tah kanu jadi lalaki kanu mampu tah wajib di dieu teh urang nganapakohanana kumaha cenah mun teu mampu lain dia cara dari teu mampu membeureun kitu nya ari can mampu mah tapi na ulah urang nangguan mampu bae usahakeun urang tadi teh bakti ka ibu tanapi rama urang sebab guna unahan cenah teh ridha Allah wa ridai wali dan ridhona Allah teh aya terletak di kedua ibu bapana atawa tasi ibu bapana apes tina usaha tadi teh digoirin au zaman niat jama natin karena leutik keneh tah cenah nya atawa lumpuh cenah tah di atas diterangkeun ti payun wayajibu ala zaujihi nafaqatu zaujati jeung wajib ka salaki nganapakohan pamajikanana wajib nganapakohan ka pamajikanana wa mahruha jeung mayar kana mas kawinana kade tah mun aya ya anu tadi teh mas kawinna di naon ngaranna dikodo atanapi ditunda dihutang gitulah tah nu aya nu dihutang wayahna cing geura bayaran ya. Cing geura bayaran tetep bae nu ngaranna hutang mah kudu dibayar gede leutik ge ya ieu perkara kana pamajikan walaihi laha mut'atun ila tolaqoha jeung wajib atas salaki mere uang pabungbungah ka pamajikan anu lamun ditolak wah sok pake raraola eta tolak kana pamajikan bisi tiba talapud ka ucap tina sungut tiba urang tadi teh kudu
nyaho orangnya ulah lalagaan tandek diniatkeun ulah lalaki menjadi lalaki mah ulah murah ting eta kanu ngaranna tolak ulah pake lalagaan eta kanu ngaranna tolak sebab tadi jauh kejeng hukum patula patalina masallahnya tolak pakai lalagan jangan kana pemajikan wah tiba anak itu tiba hiji diteruskeun bae atuh jina hari kitu carana nya kudu kumaha heula atuh kudu dirujuk heula aya aturan-aturanna dina ilmu fikih wa ala malikil abidi wal bahaimi nafaqatuhum jeung wajib kanu ngamili kaula beulian jeung sato pipiaraan nganapakohanana urang boga sasatoan boga hayam boga embe boga manuk sarua bae urang nganapakohan paraban kurang boga lauk paraban kurang ngapakohan ya sarua eta ge urang mere napakoh kana sasatoan kom wari budak beulian mah zaman ayeuna mah teu aya beureunnya teu aya mun eta mah ta model cenah sasatoan aya teu basa sing hade sing bener marabana ulah saukur di alap tanaga nu wungkul boga kebo atanapi boga kuda parabna atuh sing seubeuh manehna kitu supaya kumaha lupa tagan gancang can di alap gawena teh ku urangnya kitu nya sing hade urusanana sarua bae eta ge tanggung jawab urang wajib urang kudu dina pakohan wan la yukallifuhu minal amila ma la yutiikunahu jeung ulah mardit ka eta kaula beulian teh nya atanapi ngirit-ngirit urang maraban kana kotok kana manuk kana embe kana kebo jeung sajabana sasatoan teh ulah diirit-irit marabanana jebrod sing seubeuh merena kana sasatoan ge tetep bae urang boga manuk urang diantep digantungkeun bede-bede caihan teu kumaha teu di paraban doraka sarua aja kewajiban urang raka kade eta nya urang sasatoan sarua bae salis mah dikurungan ku urang salis mah urang hayang ngurusan boga meong dok di paraban ngaprak kajukan paraban ku urang atuh boga manuk tadi teh nya paraban urusan dirawat sing hade ulah saukur di alat tanagana wungkul boga kebo boga kuda boga sasatoa sapi anu di alap tanagananya ku urang marabana ge asal bae boga kuda umpamana cenah yeuh kanurul di Cikaung di parabana ge ya 2 piring we kuda mah sakarung marabana sing seubeuh supaya kumaha dipecutna lurana lumpatna supaya gancang supaya sehat awakna ulah wajib hukumna urang napakohan kana sasatoan ada budak beulian teu aya parahnya zaman ayeuna teu aya tah jeung ulah marditnya eta masallahnya kana pagawe kana ieu nya kana masalah napakoh sato teh cenah nya kana pagaweanana anu henteu kuateun ulah dipaksa boga sato urang teu kuateun kuda nah narik beban anu lebih berat kitu ulah sarwana anu kitu penyiksaan kuari sok loba boga sato ge kan sok dipake usaha teh sok dijogedan segala naon dipaksa teh kos kitu teh ulah eta teh teu meunang nu kala itu teh tadinya saroja nyiksa ngaranna kana sato ge nyiksa kana sato ulah wala yadribuhum bi ghairi haq tah jeung ulah ngagebug tah
Kana eta kaula jeung sato teh sok urang sok digeu gaplok meong bae men tajong bae pannya boga meong men tajong bae boga sapi boga kebo men cabok bae sarua dolim teh sarua bae dolim kana sato perkara dolim doraka nya doraka tetep bae dolim ieu dolim bae teu meunang urang ngagebugna gitu anu lain hakna tapi berarti mun ngomongkeun lain hak aya nu hakna berarti nu kudu digebug nu model kumaha tah model kuda kebo sok dipecut teh lalahunan supaya kumaha cenah supaya lumpat narada gancang gebug aya tah mah dina hak-hakna digebaskeun ngaranna teu meunang ngagebugnya ulah wa yajibu ala zawjati ta'atuhu fi nafsiha illa ma la yahillu jeung wajib kana pamajikan bakti kana anu jadi salakina dina awakna hiji nyaeta nu kumaha tah baktina kudu daek di prek-prek kumaha nya bahasana jima ieu mah gerila kumaha tapi cek hukum kudu dibejakeun mah urang mekprek bernya urang bahasa urang bae mah kudu daek eta pamajikan di pek-prek kira bisa digebugan dik ulah udah dijima belah gitulah kudu daek dijima tanya kusaha atuh kusalakina anu mana anu halal kusalakina kudu daek di alap suka angin lebah anu henteu halal seperti ieu dijima jeung di alap sukanya kusalakina yang lebah anu henteu halal mah tadi teh seperti jima nalika cenah tadi teh tiasa urang nolakna cenah si awewe tiasa nolakna saumpama keur kumaha cenah tah cenah awewe teh daek di jima teh ulah daek gitu lamun salaki sanajan hayang ngantep keunah muser-muser kitu nya terkecuali tadi tehnya si awewena tah si awewe bisa nolak teh nalika keur palang merah nanya palang merah teh nantinya hab kerhead tah kerhead mah ulah si awewe bisa nolak tapi mun teu kerhead mah salaki ayang gitu toel atuh kudu siap ieu mah kudu aya duit kapan awewenya ada uang abang sayang nggak ada uang abang ditendang ulah nepi ka kitu ya kana awewe terkecuali tadi teh keur palangan hiji keur haed cenah kaduana keur nipas katiluna aya deui ditiirna tiburi nanya ditiir di pakena diburi di mana cenah dina dubur maka eta mah henteu wajib nurut kanu jadi salah kitu nya si awewe kalebah di nyamanya ngadubur eta dina dubur eta mah teu meunang gitulah balik tah lamun diturut eta cenah ku si awewe karena nulungan tetep bae eta teh disebutkeun maksiat ya wa an la tasuma jeung wajib ulah puasa sunah tak ka awewe wajibna kudu kumaha mun puasa sunah si awewe teh kudu laporan heula ka komandana satah eta kana jadi salaki beja ka salakina isukan puasa Senin tanapi puasa Kemis puasa Senin Kemis eta puasa sunah teh nya mun cek salakina ulah atuh nya ulah amun cek salakina mangga atuh nya mangga awewe solehah mah gitulah wala takhruju min baitihi jeung ulah kaluar ti imah salaki nya imah kaluar bae bebeja henteu ti lok salaki ampun loba tanya nu kitu nya terkecuali ila biidnihi angin kalawan aya idin ti salaki ieu mah ulah sok kaluar tadi teh salaki geus neng di imah bae
ulah kawan mananya aa dek usaha wayahna di imah bae terkecuali salakina ngidinan bae kana pamajikan anu ka pasar cenah umpamana ari salakina ridho mah atuh nya mangga bae ada teh salakina teu mere cenah sanajan punten-punten sanajan kana imah kolotna ada salakina teh ngidinan mah itu bisa tetep bae punten-punten judulna mah tadi teh ridona cek peribahasa Allah eta ya dina indung bapana ridona pamajikan eta ya dina salakina nya lajeng deui paslun minal wajibatil qalbiyatil al imanu billahi wa bima jaa anillah satengahna tina pirang-pirang anu diwajibkeun bangsa hate nyaeta iman ka saha iman urang ka Allah Subhanahu wa taala jeung kana perkara anu dongkap ti Allah tina piwarangna reujeng cegahanana wal imanu bi rasulillahi wa bima jaa ana rasulillah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad bin Abdullah Abdul Muthalib sallallahu alaihi wasallam jeung kana perkara anu dongkap ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kudu iman urang kana pidauh-pidauh Kangjeng Nabi nya komo eta mah cek peribahasa ti Allah nya pidauh Kangjeng Nabi tah nu mana sok diaos ku urang sok aya hadis-hadis Kangjeng Nabi ucapan-ucapan Kangjeng Nabi kudu percaya urang kudu iman ieu mangare hadis Kangjeng Nabi cek saha dari mana itu aing lah kitu urang nya iman bae mun aya peribahasa manggihan hadis atau napi keterangan-keterangan ti ulama anu di kenging Kangjeng Nabi anu diaoskeun ku para ulama seperti hadis-hadisna wajib di dieu teh urang percayana wajib teh tasdik kudu tasdik urang ngabenerkeun kana eta sadayana ya kaimanan tah kudu dibenerkeun sapertos tadi tanya sapertos dongeng teh baheula keur Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saatah nu diberen gelar siddiq tina salah sahijina sahabat nyaeta Sayyidina Abu Bakar Siddiq gara-gara eta teh geus nganasdikeun batur macan iman kana perkara Mi'rajna Kangjeng Nabi tapi sahabat mah nu ngaranna Sayyidina Abu Bakar Siddiq mah buang heula-heulana mantak menang gelar Sayyidina Abu Bakar Siddiq eta tah jadi cek Abu Bakar Siddiq teh menang gelar tidinya geus ngabenerkeun nasdikeun percaya 1000% leuwih bablas beureun eta kan iman tadi tanya iman age jauh atuh jeung urang mah jararauh jasa model sahabat-sahabat ulah nyaritakeun sahabat-sahabat guru-guru urang bae nyaritakeun keimanan ka Kangjeng Nabi urang mah memeng pelehe jasa wal yakin ya wal ikhlas jeung yakin jeung ikhlas wa huwal amal lillahi wahda ari ikhlas teh eta amal karena Allah hungkulnya embel-embel anu sejen kahayang-kahayang anu sejen ya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala orang sholat lillah ya orang maca sholawat tadi lillah orangnya ubudiyah perkara ubudiyah BKB orang sejak lillah tadi tanya sejak karena Allah subhanahu wa ta'ala di luar daripada eta itu tadi tanya lain lillah ngaranna loba penyakit itu mana penyakit anu aya dina
awak orang si Aditya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa amalu lillahi wahdah. Ari ikhlas teh eta amal karena Allah hungkul nya, henteu sejak karena nanaon deui, sejak karena Allah. Kudu lillah urang teh dikana migawena tadi teh nya naon anu diparentahkeun ku Allah jeung naon anu tos diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wan nadamu alal ma'asi jeung nalangsa tina gawe maksiat, urang ngajauhan kana perkara-perkara maksiat, ulah dideketan perkara maksiat nya urang tadi teh nya sing hindaran kudu urangnya. Wa tawakkalu 'alallah jeung nang tangan masrahkeun nya, tetengenan masrahkeun sagala-gala perkara ka Allah, ulah ka makhluk pasrahkeun ku urang ka Gusti Allah nya, ulah nepikeun ceuk peribahasa urang bebeja ka makhluk mah puguh mah bebeja ka dieu masuk ka ditu na merebet na lain deui. Tadi bebeja mah tadi teh pasrah mah tadi teh ka Allah, mangadu urang ka Allah insyaallah ke Allah dijabah. Abjek Allah mun urang boga masalah teh mangadu kana jelema mah kaituna jadi gosip biasana. Ari mangaduna ka Allah gitu moal jepiraku gitu kan, ari mangadu ka Allah jadi gosip mah nya moal. Ari eta mah ceuk bahasa tadi teh mangadu urang ka jelema mah aduh masyaallah na bae. Mangadu mah urang boga hiji masalah boga hiji perkara mangadu ka itu ka Allah Subhanahu wa taala, menta urang ka Gusti Allah, munajat urang ka Gusti Allah ya. Sebab jika Allah teh uduni astajib lakum, dibere solusi ke ku Allah. Cek Allah teh minta dia ka aing dijabah ku aing dia. Mantakan urang kudu daek minta Allah meresep pendipenta teh. Emang siga urang Allah meresepeun mun dipenta. Urang mun dipenta sakali dua kali mah pan hareun we tilukan bangsat cenah si cenah. Joli-joli kangeunahan eta mah. Ari Allah mah teu kitu nya. Allah meresepeun dipenta ka urang tadi teh nya. Orang lewat cara-cara berdoa tadi ngadoa orang ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, muntang orang ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bila mana cara doa urang can keneh cenah karasa ku urang diijabahna, sok urang ngaca heula dina diri urang aya naonan keneh ya awak. Ja ieu ngadoa mah hayu bae beurang peuting, hayu bae. Buah-buah mah urang dina jero hate urang eta, dina awak urang eta masih keneh loba penyakit hate seperti iri, ria, ujub, dengki, takabur, sum'ah jeung sajabana masih resep keneh ngeun perkara-perkara anu haram tadi teh nya. Masih keneh urangnya karena itu. Minta urang ka Allah, tepeuting urang munajat ka Allah. Ulah tadi teh nya urang Allah meresepeun dipenta beda jeung makhlukna. Ari Allah mah mun dipenta bungaheun. Resepeun Allah mah. Urang cenah ngadoa cenah dijabah keneh. Allah keresepeun keneh bobogohan jeung urang. Resepeun kenehnya Allah jeung urang sia cenah lamun teu dibere susah bae ku aing cenah moal daek cenah ieu ngadeukeutan kana aing ka Allah teh. Beres susah daek mana ibadah berarti tina kasusah berarti aya nanta aya sesuatu anu tersembunyi nyata berupa kenikmatan bisa deket urang jeung Allah Subhanahu wa taala. Dibere masalah urang daek ibadah kudu bersyukur urang daek deket jeung Allah lewat naon lewat cara-cara urang ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kumaha cenah ibadahna eta mendek carana cenah dikir urang ka Allah lillah teh dikirna ulah sejak kana boga kahayang ngungkul ya maca sholawat ka Kanjeng
loba maca Quran. Eta maca Quran seolah-olah orang teh keur ngobrol jeung Allah sebenarnya kayak namanya. Orang mengadu ke Allah. Ngadoana kudu kumaha? Urang mun ngadoa teh kudu bersih. Tina hadas gede atau nape hadas detik, hayang gerak-gerak teh dikabul ke Allah. Ya, kudu kumaha deui cenah kudu DP urang ngadoa teh. DP hendep asor. Urang tawadu ka Gusti Allah. Dina genek naon disombongkeun dina awak urang ya. DP urang ngadoa supaya kumaha supaya cepet urang kanu ngaranna dijabah naon anu jadikeun pamenta urang. Can dijabah keneh urang cenah ngadoa ka Gusti Allah ditambahan jeung naon jeung sedekah insyaallah kege cepat insyaallah. Sebab bisi aya loba halang rintang dina awak urang kudu kumaha kudu disodakohan ya awak urang ya. Mentakan ayat keterangan as-sadaqatu tarfa'ul bala. Buah-buah mah dina awak urang ya loba rungkang keneh, loba perkara-perkara anu teu endah keneh awak. Ya, mentakan angel kana dijabahna doa berarti ieu awak loba keneh panyakitan. Mantakan piceunan panyakitan disebor jeung naon jeung sedekah. Panyakitnya balai nu aya dina awak-awak urang bersihan ku sedekah. Kudu kumaha sedekahna atuh teh. Tadi teh orang sedekah pirang-pirang sakawasana urang, sakamampuna urang. Boga cai ataupun cai, boga duit ataupun duit ya. Kamayangan ari gede mah sedekahna. Siap ieu ge. Siap naon cenah siap narimana. Teu kudu gede-gede, tadi teh nu penting urang aya niatan ikhlas urang teh. Percuma gede ge urang sedekah ari bari jeung hayang ka alam mah. Wah, teu jadina naon. Rugi. Ari aya arah-arahan nu teu paruh mah sedekah ge. Moal gitu kana sedekahna. Moal ditarima ari hayang saukur hayang tenar doang jeung hayang ka alam mah. Ya. Tapi mun aya keneh kos kitu cenah bari jeung hayang ka alam sakalian teruskeun bae. Sugan-sugan tadi teh manehna ku sering manehna istiqomah tina sedekahna aya hiji atanapi dua anu ikhlas teruskeun sedekah. Teruskeun sebab sedekah kudu bari jeung rada dipaksa sebenarnya mun teu dipaksa dina awak tetep bae. Hese ngaran sedekah ge. Ya, coba pirang-pirang ngaran sedekah teh lain ku sebab jeung duit tah. Lain sedekah saukuran ku duit tungkul, lain ku kadaharan wungkul. Mantakan sedekah teh tah malahan seuri ka batur. Jadi sedekah mun hayang loba sedekah duit teu boga nya. Dunia teu boga, dahareun teu boga, geus kitu bae unggal jelema. Kebal-kebal ku batur dirante pan. Nah, cerita sedekahna di deui. Aduh. Mendakna sedekahna kudu nempo-nempo tadi teh nempo-nempo kaayaan we sedekah tiap pangijil mah di siri insyaallah mun sedekah carana model kos kitu bae terus-terusan beureunan isuk jaganing pageta eta jelema bakal di rantai pajarkeunan edan. Ya masyaallah na bae sedekahnya. Gede ya saya teh pahala jeung padilahna perkara sedekah. Cek batur teh macam aya neraka dia cenah hayang dunia cenah teu ngusepna ge kudu ku dunia kudu kumaha ngusepna cenah. Dia mah ngusep dunia 10 ngusep hayang menang tongkol cenah. Tapi ngusepna pake hiraru atuh mal menang atuh. Menang tongkol atuh minimal tadi teh ku ieu nanta bener rajungan beureun nu kade purah ngalaruseup mah nya arapal. Masyaallah na beta urang kudu ikhlas tadi teh nya ibadah karena Allah ya ibadah karena Allah ikhlas kudu daek urang tadi teh sedekah nya as-sadaqatu tarfaul bala sedekah eta bisa cegah tina mara bahaya bisi urang loba teuing halang rintang eta mah loba tangan-tangan lobakeun urang sedekah
sodako.